بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ويشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سوء عليكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم تعالى من قديم لا يمر سماه
paniatan nun nyanggeutkeun panyakitna nun nyaangan kana hatena dina waktu kerbodona sayang dina terbingungna non Gusti mugi masihan rahasia urang Al-Qur'an hingga hati abdi jahat pangupingsa Allahumma yassir wa la tu'assir fa innaka tadhirul 'asir innakal yassir ya Qaddar ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna Ayusyrikuna nah make ngamusyrikeun jalma-jalma amakan musyrikeun jalma-jalma kana perkara kana perkara layakmu anu anu bisa nyieun itu perkara bisa itu perkara syai'an kana hiji perkara wahum bari ari itu perkara eta yukhlakuna anu dijieun kabeh wala yastati'una jeung teu kawasan itu perkara lahum pikeun pirang-pirang anu diibadahan nasron kana nulungan wala jeung teu bisa samangkusahan kana dirina itu perkara yungsoruna yang suruna eta anu nulungan kabeh wa ittaqom jeung lamun ngagero karanjeun kabeh hum kana itu perkara ilal huda kana pituduh layak tabi'un maka turut itu perkara hum karanjeun kabeh sawa sarwa wae alaikum karanjeun kabeh ada antumu narek ngarajak karanjeun kabeh hum kana itu perkara am atawa antum ari aranjeun kabeh somituna eta anu ngarepe innal ladina saestuna jalma-jalma tad'una anu ibadah aranjeun kabeh min dunillahi dina salian Allah eta ibadah pirang-pirang hamba anu saperti aranjeun kabeh wada'u mangka pek ngadua aranjeun kabeh hum kana itu pirang-pirang pangeran fal yastajibu maka kang tuju badanan itu pirang-pirang pangeran laku karanjeun kabeh ini kuntu lakum bukti aranjeun kabeh shodiqina eta pirang-pirang anu bener
pirang-pirang anu Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum samitun. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Ayat unsur ka ahli Mekah anu tukang nyembah berhala, anu musyrik ngamusyrikeun ka Gusti Allah khusus ayat. Dilarangan kasadaya jalma-jalma musyrik. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ieu teh pangoleh ti Gusti Allah. Tahdid panyeuna pangoleh Kang dijelek Gusti Allah. Ayusyrikuna bihi bil ibadah ma la yakhluqu ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Nah aranjeun kabeh jalma-jalma rek ngamusyrikeun kana perkara salian Allah, ma la yakhluqu tegasna kana perkara anu teu bisa nyieunna naon. Wa hum yukhlaqun balik ka perkara ge dijieun ku Allah. Kilah maknya aranjeun kabeh rek nyembah kana perkara anu teu bisa nyiptakeun naon si eta ge ciptaan. Pirang anjeun rek nyembah kana pateko kana berhala anu eta berhala boro-boro nyieun perkara hese, nyieun perkara mabarikeun jeung sare. Da eta perkara eta patekone dijieun. Wala yastatina lahum nasron wala anfusahum yansurun. Jeung piraku aranjeun kabeh rek nyembah kana perkara rek mangeran kana perkara anu eta perkara teu bisa nulungan ka anjeun, boro-boro nulungan ka anjeun, nulungan kana pribadina ge teu bisa. Nyembah kana patung anu madantung dina naon dina munteak sembahan buat Islam kali disembah boro-boro nyalametkeun urang nyalametkeun dirina ge mungkin nubrugkeun moal bisa. Wa in tad'uhum ila huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum adamtumuhum am antum shamitun. Jeung lamun anjeun ngagero ka eta dalem warga nuturkeun wareg nyangkeun. Tegasna mah kira mun urang ngadoakeun moal dijabah ieu kasih eta mah barang penta sok, barang penta kana kuburan. Barang penta kalian Allah. Didengek moal menta ka kiri ngagluluh rek diderek moal saya teh rek dipentarek atawa rek di jero atawa teu di jero ge teu mantakna naon sarua wae sawaku ada untukmu abang so. Nah dina ieu aya itu netelakeun bahwa tidak ada alasan sedikit pun keur mangeran kalian Allah
teu aya hiji alasan pun pikeun jalmi pikeun makhluk mangeran kalian Allah dahukul Allah nyieun Gusti Allah nyieun langit jeung pangasihna Gusti Allah nyieun bumi jeung pangasihna Gusti Allah ngarizkian saban-saban makhlukna Gusti Allah nyieun cager Gusti Allah nyieun geuring Gusti Allah mere nyawa Gusti Allah mere raga Gusti Allah mere kanikmatan sagala rupa rek di mana celah pikeun urang nyembah kalian Allah naon sababna deui perkara mulian Allah kabeh di makhluk nu mantap pantes dina kalimat thayyibah atanapi disebat kalimat tauhid atanapi disebat miftahul jannah ilahun itu nakiro bahasa nakiro itu adalah bahasa umum pikeun perkara anu sok dipake panayogan jeung sok dipake panyimpan diri naon wae rupa perkara na eta ilahun teh dinafikeun atawa dileungitkeun pula la ilaha illallah lamun dimaknaan ringkesna kieu makna ringkesna ada makna panjang teh la ilaha ay nafyu kulla fardin min afrodil ilah min aqsal qalbi wa isbatullahi ta'ala wahidan fi aqsal qalbi ngaleungitkeun sakabeh saban-saban perkara nu dianggap panaleukeman dina hati nu dianggap panayogaan dina hati dipikeun kabeh kosongkeun dina hati wa isbatullah naon kudu dieusikkeun kana hati isbat lapan ilah tina nafi lapan la wa isbatullahi ta'ala wahdahu la syarika itu kalimat tauhid jeung netepkeun ngungkul Allah dina hati contoh kieu dina nalika bulan geuning tuluy diobat begitu tas diobat teh rongsok penyakit manusia dina nalika begitu diobat tuluy rongsok penyakit pasti obat sok rada bingung kana hate obat sok rada bingung kana hate kunaon cager dengan tadi mah jadi sirah dengan cager alhamdulillah pas ngadahar bonrek dua begitu teh teh bonrek teh sok kabawa kana hate lisan sampai persilahkan nyebutkeun jeung kuduna kitu bonrek beak alhamdulillah hate mantong tina hate naon la ilaha bonrek nu dianggap ilah nu dianggap pangeran da pangeran begitu teh lamun kana hate masuk jadi pangeran bonrek nu dianggap dina hate urang bisa nyageurkeun pikeun pula la bonrek gitulah wa isbatullahi ta'ala tetepkeun Allah dina hate lain ku bonrek tapi Allah punya deui sebab dahan nu tadina lapan peribeukeun jadwal manusiawi sok terkadang kejauh asup kana naon kana hate rarasaan cager teh rarasaan seueuh teh kusang berarti boga pate boga naon
boga sok hate bahwa sang bisa nyader bisa ngelihitkeun lapan piceun eta sang dinu dianggap ilah dina hate kula la ilaha buang hate dina hate tejo asupkeun Allah nyieun seun tadi kudu mantap lagi mantap dina hate dalam Al-Quran maka la ilaha illallah 15 siti berbicara ke dalam wadoi ayat duit dina hate ayat lungan ayat sadala dina hate makanya bicara sekali kosong padahal maka dina isyarat nage kudu mimpin doana afdhalud dzikri fa'lam lain fa'lam kanya tentu anjeun kalawan makrifat jeung tasdek la ilaha illallah. Jadi itu ayat celah karena musyrikin tahu maka disebut kalimat tauhid. Ayat celah la ilaha illallah. Saya bakal janggelek anu sabenerna. Maka disebut syarat ini kalimat tauhid bakal janggelek anu sabenerna bahwa urang hanyalah makhluk Allah menjadi khaliq bahwa sejen hanyalah makhluk nulian Allah hanyalah makhluk wungkul Allah al-ahad menjadi pangeran bakal kita kecil senjata itu namanya mayat celaka musyrik dengan la ilaha illallah dan dibuangkan ilahuna dari piceun sampai pula dina naon dipiceunana dina kabeh dina sadaya tulisan. Contoh ya jalan segala sampai kali ini dina nalika lola antel kana isim nakiro di barisan ku baris nasab itu miceun mubtada la ilaha mawjudun illallah la ilaha ma'budun illallah la ilaha tapi jadi apa? La ilaha illallah. Ini supaya saya celaka musyrik nalukun kadiri, nalukun kalian diri, saya. Pokoknya nalukun buka alamnya kabeh. Dirasakan. La mawjuda illallah. Allah diri nuker di dia nuker kieu dina waktu nu ayeun lain ladang sehat diri lain ladang daek mandiri lain ladang pangabisa diri tapi tapak danana Allah diseret urang mereka ieu teh lain ladang urang keur dikieu keur mepal salat keur dikitu keur mepal keur salat keur lempang keur dilempang naon sababna urang mah teu bisa lempang keur dikersakeun ku Allah bisa lempang lain pada ayat suku dan kesagetik musuh na ayat tapi lempang bisa ayat musuh na leuhan tapi lempang mana bisa berarti lain musuh tapi Allah karena lempang
la maujuda illallah. Keur kumaha keur kieu? Dek diukti mah di dieu ayeuna di imah keur dieu ayeuna tapak dan Allah. Pindah nisab saeutik kana naon kana batu di dieu keur dieu dina batu tapak dan Allah. Jadi gaya celahlian Allah. Gaya celah pikirnya. La ilaha illallah la ma'budu illallah nadam Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah diri nu keur dina waktu ayeuna nu keur di dieu keur di dieu ku Gusti Allah taya sanes sejabakti kadat Allah. Nah, lamun cicing dina tempat neraka mah moal bisa kitu eta teh. Maka terang kitu. Moal bisa nu keur dikieun didorakakeun bakti ka Allah, nya bakti ka Allah ngaliwatan doraka. Maka terang langkah. Nanda diri nu keur dikieun teh jaba dikieun ku Gusti sejak ngaktikeun diri Gusti abdi rumaos hamba Gusti menjadikan pangeran. Abdi sejak bakti ka Gusti pikiran teh sejak bakti ka Gusti. Najan leutik amal sakedik nu dibaktikeun Gusti ku abdi teh gede nikmat Gusti terjauh kana langit daripada bakti abdi ka Gusti. Itu. La ilaha illallah la matluba illallah dipidana pada melan beda perintahan Allah dipigawe ieu pagawean teh Gusti pegawe ku Gusti diparentah jadi bakal nuturkeun jalan parentah moal mengko dina jalan parentah kunaon kuningan ngaji apa dari parentah we Gusti Allah. Dalam lain parentah Allah sama teuing kajen teuing he. Kadang dia kan parentah Allah parentah DLT. Sampai ada menang berhenti. Dagang jalan kontan bukan DLT. Dari karena pengajian kan dia punya jadi bayar teman saya mau sakit yang biasa 10 kilo juga nak lalu tak nampak ya kadang-kadang jadi saya tingkat dan dulu teh hidup jalan yang unggul mau hidup di akhirat pada dunia yang unggul no kawan la ilaha illallah la maqsuda illallah dipigawe pagawean magaridho nadat Allah tayang dimaksud dina amal najan leutik pagawean tapi maksudna gede hayang ridho Allah hayang ridho Allah itu lain hayang ridho sasaha
mungkin itu ngaranna ikhlas di mana nepi ka opatanana kakampai di awal tapi ka akhir anu ieu ikhlas arif ini lain hayang surga lain sieun neraka tapi ngumpul hayang dua tapi halus hayang juga di neraka hayang di neraka mangga langkung Gusti abdi bidang amal ieu ngumpul hayang di Gusti dina neraka maka asal Gusti ridho gitu tak bakal meunah neraka dalam ridho Allah asal Gusti ridho dari moal aya tempat anu paling mulia kecuali tempatna jalan-jalan di kali Gusti lamun Allah ridho moal tempat di neraka moal itu kata nak jangka pendek salerasna cek ahli tasawuf mah hayang surga si neraka jangka pendek da bari lagi hayang ridho Allah sabab jelema nu dipikai ridho Allah pasti ditempatkeun di sawarga urangnya anu ridho kalau jadi pemajikan di imahan di kamaran di nawan di parapan segala kamaran ridho ridho diusir timah mantap sia lahan kawas itu kan itu maka target aman lama di mana nanti kalinya jaminan dari Gusti Allah wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada sajaman ngarepkeun hoyong tepang jeung pangeran beramal shalihan ulah musyrik ka pangeran puncak kanikmatan sawarga surga nikmat teh sakaya keunana dibanding kanikmatan tepangna manusia jeung Gusti Allah eta puncak kanikmatan surga nikmat-nikmatna di sawarga nyaeta manusia tepang jeung Gusti Allah muhadharah ayat-ayat kecuali kanjeng Rasul makhluk jalmi anu biasa muhadharah jeung Gusti Allah bahkan nu sejen Nabi Musa ukur mukhalaf ukur ngadang kana kalam Allah kanjeng Rasul mah di Sidratul Muntaha di alam wahid muhadharah jeung Gusti Allah di surga eta teh puncakna kanikmatan surga asal amal saleh digawe ulah musyrik dina ibadah musyrik dina ibadah teh naon ar-riya riya dina keur ngamal saleutik hayang ka alam ge mah lumpunan malam eueuh ganjaran eueuh ka eta pokoke walilana bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah kesekor diri ka Allah kabeh teh paneuten awal opat lain-lain keur nyetorkeun diri ka Allah memeh naon teh memeh malaikat kesekorkeun heula diri urang teh ka Allah jeung hate urang ka Allah pokoknya sebelum malaikat bismillah tawakkaltu 'ala Allah kalawan nyebab jenengan Allah pasrah sumrah abdi ka Gusti Allah la haula wala quwwata illa billah teu aya daya upaya abdi di jalan taat Gusti teu aya kagiatan abdi ka neraka illa billah dulu ya bisa aya halangan bisa aya halangan karena nepikna amal urang ka Allah nepikna leka urang ka Allah nepikna kahayang urang ka Allah teh halangan teh dosa istighfar astagfirullahaladzim
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Dan itu makom salikin. Diri seren-seren Allah, raga dilimpangkeun dina jalan parentah, hate jeung raga disetorkeun ka Allah. Itu kan keutamaan eta teh kitu desainna. Bahasa loba itu ini kalimat sakit itu la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Kita bisa biasakan sebenarnya batas kekanaan. La ma'buda illallah la ilaha illallah la maghluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Saya tadi sebutkan thariqah nabawiyah. Di mana amalan thariqah itu sesuai sama desainnya, temenan ketambahan, temenan kecuali dari desain sorangan, temenan ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari acara pertama. Ulang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nasal kuliah ilmu tauhid katakan bahasa dengan budaya itu perjalanan disusun di awal nepi ka astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita jawab itu ditambah itu ada dari Muhammad. Nah kabeh budaya guru budaya sanad guru menyambut belajar sambung bawa foto itu jadi penyambung boleh. Selain kan tidak aku. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadul amsal fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Saya sunah perkara ladzina teh alihah. Saya sunah pirang-pirang pangeran anu ku anjeun diibadahan musalian Gusti Allah. Eta teh ibadul amsal makhluk kawas anjeun. Jadi lamun anjeun pangeran kalian Allah, eta perkara mulian Allah statusna sarua jeung maneh makhluk. Kira aku makhluk di mata makhluk. Bisi itu percaya lamun sebener anjeun pangeran kasih eta jeung si eta sebagai pangeran. Panu bae anjeun barang beta kasih eta. Lamun dijabah pamenta anjeun ku si eta, tak kakak bener anjeun. Sok ajaran minta hujan dan mencari di pasar yang merek mencari anggur. Tapi ayat yang disebut tawasul. Nah tawasul berbeda dari caranya. Ayat ilmu untuk pada aku mengangkat hati-hati kedua dengan hati-hati. Ini mengarang tawasul. Nukadua mengarang tawasul. Buat harga Allah teh bisik ke ayat nasi syar'i sabab dina tafakur dina mulut buat itu ternyambung antara makis dan makis alai maka menyalakan kemana ayat nasi syar'i ayat nasi dina agama namanya
salah itu nah itu bid'ah dolalah hukumna digolepak mungkin apa kata Alhamdulillah wallahu a'lam.